Dina isuk anu herang ieu, cahya panon poe nyuruuk laun, nyapa sawah anu hejo. Angin ngalir ngalangkungan rungkun pare, mawa carita ngeunaan kahirupan anu basajan, tapi pinuh ku harti. Dihandapeun saung awi, sim kuring linggih, bari ngadangukeun sora alam. Teu aya nu kedah digedekeun, sabab hirup sanes kanggo dipintonkeun, tapi kanggo dirasakeun. Alam ngajarkeun sim kuring pikeun handap asor. Pare nu beuki eusian, beuki tunduk ka handap. Kitu deui manusa, beuki loba nu dipiboga, kedah beuki lemes dina laku lampah. Di lembur ieu waktos karasa laun, tapi hate karasa pinuh. Sim kuring diajar yen kabagjaan henteu sok aya dina kasibukan, tapi dina rasa syukur anu kaya tuntunna. Ieu hirup saukur titipan. Sareng alam salawasna janten pangeling, supaya urang tetep eling, tur henteu hilap kana asal usul diri.